Purwadi, aya Yuji, aya Andi, aya Johannes, sareng Mayang. Kalaresan pamungkatna mung 2. Kalaresan 2 janten 2 pamungkat kita ngarangap 2. Oke, mungkin di banner kena ku anu ngumpul ku. Oh, diganti. Dia Abizar, nu kahiji salaku Dokter Purwadi, sareng Johannes. Nugraha salaku Andi, sareng Yudi. Dua lalaki pemeran utama sih Yudi kabeh. Ikut hapunten pilihna kirang mana dina nggak transformasi ke nada masih diajarkan gitu. Ada yang nama anggota Panaluntikan Asosiasi Kajian Budaya Indonesia. Dokter Purwadi oge sikapna jadi beda dina hareuti manehna simpati ka Mayang. Simpati kana kahayang jeung tema garakan skripsi Mayang. Mayang, berapa jumlah kawin yang akan kamu tulis? Yang hoyong mah saseurna didinya abdi hoyong ngawilah-wilah rupa kawin mana anu ngandung ajan sastra sareng biasa. Mana gampang ajan dina sastra teh. Jika nu kumaha rupa kawin anu ngandung ajan sastra? Penguji ya. Memang agak susah karena sastra adalah seni yang tidak memiliki arti secara tertentu. Tapi sanes kitu sastra oge tiasa ditinggal dina ukuran-ukuranna. Yang talisna aya ukuran estetis, sareng ukuran ekstra estetis. Sareng atanapi aya ajen estetis anu ngalupanana. Tina ukuran estetis fisikna eta teh sastra teh kabagi-bagi deui. Terus saya pasti Mayang jantan Panalunti mulai sakit. Kalau bersama Mayang teh ya sahabat dari asosiasi. Nah ini mungkin saos Mayang PC usung skripsina kongan yang karo. Nuhun Kak, hatur nuhun abdi tos dipaparingan ngiring ka Bapak oge ayeuna teh. Hatur nuhun pisan Bapak tos sampeun abdi nyembahan pangaweruh majuran pangarti kanggo ngayaban segala skripsi abdi. Hatur nuhun Kak. Hatur nuhun mah Kakak abdi tuh Kak si Andi. Aduh. Ada yang harus kenalnya. Hebat dah. Penguat los sebenarnya ada rencana hari ini kita jadi ke Tambi ya. Kita jadi tamu dari Pak Agung jalan buat tugas rencana Panaluntikan gampang lah nanti saya menjaga daripada di hotel itu Sekalian malam minggu ya Pak? Ikut tamu ya? Upami kapulna widian, upami henteu abdi bade kabumi ikut sisa kuliah bae saat geuneuh. Anda harus ikut. Nanti saya yang bilang Pak Pur. Tadi ngarepakeun. Gitu. Kak, kemarin belum ada bangun ya? Belum. Tadi habis diskusi sama jam 3. Abang kerja, habis aku lihat pas ngarekno. Ya mah badan miringan. Dasar pisan sih nanya. Laras sareng Yudi mau harus berapa ya, Kak? Ya, dari Bandung. TSI. Nah, berangkat terus kan nanti. Kani. Nuhun ya, abdi lagi keulungan hadir kamu Panalunti sampai tos abdi anu modal kawilah berharga pisan teh. Hatur nuhun kumaha abdi tadi ngabahas di Kakak. Mayangnya jelas gitu. Akang
akang mah kapantosan teu ikhlas. Anu pada melakukan budi. Alasan akang ge jurusan tesis asa kapantosan ku Asosiasi Kajian Budaya Indonesia teh. Tah kitunna kakak teh hoyong nempakeun kareueus ka Bagja jeung kagampilan sajana kamayang anu nyusun skripsi. Tah akang mah ikhlas. Sekarang kepikiran naon nganuhunkeun makarana ka Gusti Allah. Dari mayang tadi nya nak kecusuan. Sawitna enjing bade yang meuli heula ke Bandung sabada di Nilai Cicik. Bade ngabantu baju. Kada kan mereka kambing ke siang teh. Upami urang ka Bandung heula, kayak bisa kumaha onang di jalanna kayaknya kada pesan. Tah ieu eta meja dua di. Tah ieu di kamar dicekap da salib deui. Ya siga cekap. Di malam masih biasa saya yang mana mangga tapi Adi teh ngalaman kamayang teh kusap biar nu kudu disedekahan. teu akang mah ieu hanes kitunya hanes pada nyegengkan harga diri mah yang akang mah itu bakat tinggunyaan. Sama yang teh. Da emang banyak teh di barang ngali itu asa benten biasanya. Di anak teh bangsa. Sertijab baju. Ya sesuatunya daripada emang mayang ngaros enak gitunya seiman nambut ya wakang ditambutkeun we ti lanceuk ka adina atau sobat-sobatna kan enggak tapi ali nyatu jualan terus gitu ya betul kita serangan karena kameja itu daripada berpikir serangan kan buyur ya simpan dan sendiri di atas di ruang makan. Sebelum mayang teh sikap Johannes, begitu kumaha unggal pasang rok dina koridor hotel, terus marehna eureun heula. Tuluy mulong mayang dilanakan. Sigana ti handap kaluhur teh dipenteun ditilik-tilik. Heuh diungkul mah da ieu mah dibandingkan kututupan cuning sagala. Jadinya tuluy meureun deui. Memeh kalengkah teh ngarewas kutunggu di kamarku cantik senang. Sekali dua kali mah teu dipalire ku mayang teh. Mingkin dieu unggal pagili disik unggal manehna ngarewas hitung. Sakali mangsa mayang ceri kuskep Johannes nu dirasana ngaliwatan wates kasopanan. Mayang ngarasa dibalangkeun harga dirina, harga diri wanguja utama nama. Begitu kumaha, dina waktu istirahat, mayang indit ka restoran hotel. Kerat nginum jus alputus sorangan, taktakna yang nusapan, mayang ngarenjak. Panyana mayang, laras meureun da sakitu laras mah kasakaha oge waktu dilieu Johannes madadeu. Mas, sorry, posisinya di daerah kanan kosong kan? Gimana hubungan sama Ali? Kalau sama Ali, kenapa kalau sama mereka mau kalau sama aku gak mau? Bakat natural, ya kamu itu cantik, orangmu cantik. Tapi oh ya, jangan marah. Nanti kamu ikut sama aku, mumpung masih di sini. Jangan impor terus sama Ani dan Niki. Mas, tong abang kena, mas teh jadi wartawannya. Tong sangeunahna nyanyian wartawan, nyanyian warta. Komo hal-hal sifatna warna aksi siga di pantura. Bari kuring ge nyaho. Koran tempat digaweana mas teh koran kacangan. Naon untungna keur kuring mimilu ka didinya. Hebat. Kamu cantik. Ngomong-ngomong, apa promosi kamu? Sebenarnya apa sih yang mas inginkan? Meureun dina pikiran mas teh, mahasiswa teh kabeh sarwana
hayang gitu marana kamulia ngalakukan santai seladang ngalakukan hanu teu uni sakumaha mahasiswa-mahasiswi anu kumas kapanggih tuluy dikana karan-karan masker bener teu Lumayan. Kalau lain dari waktu yang lain, aku semakin penasaran. Iya, kalau itu wanita tangguh. Jadi wanita makan kau itu ketika sudah tetap mantap, kamu bisa melakukan aktivitas lainnya seperti bisa masak lagi, bisa nyuci lagi, bisa Kejadian terakhir eta model saya nu nganyahokeun iwal Yudi. Yudi murek asup pisan, namun mayang nampil Johannes tuluy keluar beneran bisa. Ayo Pak Pangantar ke kamar. Goblok si Johannes. Nah, kejadian ini tak berbeda ke apapun. kedakan abisin dari rumah geus we da kabige tos dipakarin namanya kan masukan Ya, kan Pak Kang. Sok aya mah boleh heula we, ieu kan mutan. Tosnya. Kenapa?